Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayeuna nyaritakeun murid mere sodakoh ke kiai karena izin. Yuk orang simak bareng-bareng. Kiai malamun kiai dibere sodakoh ku murid mere sodakoh nate karena izin teu halal jang kiai. Ditarima bae ta ku kiai, rasakeun ibadahna ka Gusti Allah. Hese jadi kiai Allah teh. Sabarukna kumaha aing malah malzarah emang kunaon izin teu boga duit ya tah bere urang mere karena izin akibat ka kiaina ya tara rese pan urang gos sekarang gitu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi ikilah ikiku pasal sewi yang likus saida ngamilik iya si uang asaida impun bidabti kalawan melenggeri ing said biadi kalawan tangan yasiu wa bijarihi muwaffid lan kalawan natuan kan ngage akan ing mati atau akan mati akan wabizmanin lan kalawan ngalumpuhakan wakasri janahilan ngancurkeun suwiwi nek wabirukuh lan galawan dunibana yausad bisa bakatin dalam jari nasobakan anjingnakeun si wong haing syabakah wabil jahilan kalawan usiakan said ila madikin maring panggonan kang rup la yuflitu min kang ora bisa babali ya said min saking madiq walau wadu'a sa'idun lalamun tunibab baburanan fi milkihing dalam miliknya si wong wasara makduran alaihi landadi aswadaiku makdur alaih kang din kawasan yopa alaihi ngatas sesuai bidawauling ngajari kalawan majablog atau mater wagari lan lian tawah
Fa'idam yamliku maka orang ngamiliki si wong ing sahih fil asahi ing dalam munggu gaul asah fil asahi dalam munggu gaul asah. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, setiajan orang lanjutkan materi pengawasan orang kirim Fatihah ka hiji kanggo Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani oge kanggo Sufarta bin Zata Mursi Hajah Suti binti Haji Sa'id Lancas marhum Sanusi bin Rifai Lampung Toko Mas Tabrani Haji Hussein Sep keluar bi barakati Ummil Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, urang ayeuna puasa Rajab geus meunang sabaraha poe? Salasa, Rebo, Kemis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nu mentek teu ngajawab bahasana urang geus puasa sabaraha poe. Ajunya nana teu puasa, ngomong ngajawab cek. Aduh besi burut aing cek. Alhamdulillah tapi nu ngaraji ka dieu mah para luasa tanda puasana tukang uduk beak. Uduk beak. Tan kecena kiai can kapuru. Kiai isuk. Isuk Senin. Puasa henteu. Ieu hiji pasal rek nerangkeun hewan buronan jadi milik urang meunang manuk aya nu bisa jadi milik urang aya nu henteu embe kitu keneh kebo kitu ke kebo teh bahasa Bandung, bahasa urang mah munding. Di Bandung mah kebo, jadi orang mah muning. Muning, ulah make dal muning. Manuk diburu eta teh bisa jadi milik, bisa henteu. Geus dibahas di dieu ku ciri-ciri untuk menjadi milik.
ya teu sabarangan horengan ya Allah ya teu sambarang singarade wae nu lain milik urang mah ulah sok juga gegemes jeung nu aya di leungeun batur urang ulah kabita be harta banda nu aya di leungeun batur nu aya di urang bae gunakeun deres nu susah mah kadang-kadang nu subih ge masih keneh kabita ka dunya nu aya di leungeun batur masuk sugih teh aya jang dirina kendaraan sanajan BPKB-an ge aya tapi kadang-kadang kabita ka kendaraan nu aya di leungeun batur eta panyakit gede batur sodakoh nya nama hayang disodakohan ke bae geus isdet karak sodakohan penyakit ya nu lain milik urang ulah sok kadedemes harta nu aya di leungeun batur ulah kabita babari geraga ibadah ka Gusti Allah teh hampang ulah yang harta ulah yang jabatan hampang ibadah ka Gusti Allah. Oh kiai yang jabatan teh nyogok boro-boro di pemerintahan di pabrik hayang naik bae kata raja nyogok komo pemerintah pantek pemerintah mah moal barisa ibadah wow kajian kumaha sebab sugak sogok malu ulah kitu cenah kiai aya nu teu nyogok teh mana beungeutna coba kade hayang deuleu beungeutna nu teu nyogok hayang deuleu coba hideung apa koneng sok sambarangan sia ngomong kiai cenah sambarangan cabok sia kiai sia tidak aing di bejaan moal bisa ibadah teh sia teh sadar goblok berenana sing sadar tah hayang kitu dah aing ngadenge tah ka celi aing ngadenge omongan sia pemerintah mah moal barisa ibadah tah geus aing seubeuh udah sok aju ngaco sia lah cenah aing minggu hareup moal ngaji deui nage mantong sia ka ditu teu kudu ngaji aya teh hayang bener kiai Golkar ajian sia PDI, PKB yang sabangsa sih jeung juri-juri didinya pancen iki henteu je asli aduh nu kakarak ngaji mah kaget aing moal ngaji cek oh kubur awak sia ka ditu hesenya sadar boro-boro pemerintah ieu urang ge teu bisa-bisa ibadah urang ge urang teu bisa-bisa ibadah teu daek khusyuk cak Allah aing kurang naon mere ka sia sehat ku aing dibere dahareun ku aing dibere inumeun ku aing dipakean ti mimiti nu ipis datang ka nu kandal nu potonganna nyepet datang ka nu gambling ku aing dibere khususnya salat ora lah ora husu-husu iki mau wong gendeng ya Allah sadar urang tah hayang kitu tah hayang kena sadar pangeran resepkeun ngadenge nu sadar lamun ngadenge nu ngacub lah kiai ieu tah pangeran resepkeun banjirkeun deui ku insya diancam rupanya kena sadar ya Allah ya Rabb kedek bisa tak karek minahin kadang nikmat cek Gusti Allah geus teu sadar mah mal banjir
Esene disurutkeun deui ku aing 2 poe we nya kayak dibanjirkeun deui sadar da sing bener aslikeun insyaallah erek caritakeun burongan jadi milik Zain ngabuburon kaleuweung mawa anjing lacak atawa ucing lacak atawa pepet lacak. Pepet dengaran anjing sok haju suudon si Bopi ngaranna Heri eta teh ngaran anjing ndek diayakeun bae ku aing aduh ya Allah barang datang kaleuweung hebat anjing lacak teh meunang istimewa benang manuk kebeneran plek digegel dibawa ke nubogana ditarima dicekel ku nubogana tah geus kacekel eta geus jadi milik yamliku sayda Zaid ngamilikan manuk daktihi biadihi ku dicekel make leungeun cekel erat-erat plek geus jadi milik nya satungtung teu aya tanda-tanda kemilikan batur lamun aya tanda-tanda kemilikan batur mah sanajan dicekel ku leungeun urang ge eta teu jadi milik urang andai kata urang diimah bae kuari diimah masalangan aya manuk kiberep nah kurang ieu manuk bagus amat diintip ku urang make babacaan ngintipna lamun sawajarna ngintip mah tumal beunang ketrekan ku urang inni raaitu ahada asyara kaukab syamsa wal qamara raaitu li sajidin pelet katana atuh lain ka jelema bae ka manuk ge bisa geus kataekan manuk culak-cileuk manuk culak-cileuk baca deui inni raaitu ahada asyara kaukab tungkul kasurupan sarwiti urang manuk ge ya إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا cekal benar hebat berarti katakan pelet Yunang tanda-tanda kemilikan batur ya nu urang lah nu urang jadi milikna masalah terus barang kurang ditewak warimah lain make bahasa Quran make bahasa adat wah kalau baheula dong newak manuk teh wah eta puyuh lamun dikitu-kitu nonggeng daho eta bahasa manuk naon beureum teh hual maksudna beureum cek urang mah awas ya jauh lah wal dibina urang plek das ya waduh purukutut pancawarna cuman aya tanda ieu dina jangjangna aya cet seeutik atawa aya pulasan atawa aya
warna-warna yo bangun manuk piaraan ieu mah ieu berarti lain nu urang lain anu liar ieu mah berarti anu bogana tah aya tanda kepemilikan batur henteu jadi nu urang mah pan terus bae mun aya tebus ku sia aja tepuku tekaru eueuh bae urang teh lillahi taala coba lamun kieu datang waalaikumsalam mamang mah haji menang manuk ya heeh coba nih eta mah nu kula sakieu oh atuh aing mah pangnewakeun bae karunya kasih lillahi taala panjenengan ge sadar haji eta teh manuk teh 30 juta ieu jang mang haji 5 juta kan nah tapi lamun kieu mah eta manuk abdi mah haji teu bisa ieu menang newake ieu tatadan teu bisa kajen gemun endek tebus berarti tebus geus 5 juta lah ulah kitu atuh teu bisa dibere kan diteluk eta mah haji tah newakeun bae ge meni kudu dibayar kayak besi peuting sing jeleger lah kagetnya tuh ini jelas terjadi kepemilikan geus lamun kurang ditewak aja dibikeun deui hebat lamun kurang ditewak aya tanda kepemilikan batur haju ku urang menta ditebus duitna dahar coba ge duitna dahar ku urang pake salat Allahu akbar pancawarna terus bae ketahiyat deui attah pancawarna selesai sabaraha poe sabaraha bulan meureun ulah sambarangan teh duit-duit bos gara itu Masya Allah orang tuh pernah memikirkan akibat didaharkan ke pemajikan kancolah pemajikan hayang baliklah kaburlah akibat duit anak deh tenurut kakolot akibat duit ngepek dirina pemajikan anak Masya Allah dibikin ke kiai disodakohkan kiaina aduh kiaina ngepek terus ya Allah kiai malamun kiai dibere sodakoh ku murid mere sodakoh nate karena isin teu halal jang kiai ditarima bae ta ku kiai rasakeun ibadahna ka Gusti Allah hese jadi kiai Allah teh samarukna kumaha aing malah mal zarah emang kunaon isin teu boga duit ya tah bere urang mere karena isin akibat ka kiaina ya tara rese pan urang gos sekarang gitu aya murid anu ikhlas merena 5.000 ainu tadi mah nu rada isin deres 50-100 ribu gitu kan aya lah nu 1 juta karena isin nah iya mah nu ikhlas mah 5.000 lepet monyet dah geus teu kadeuleu tak jadi kiai teh geus baduit pemerintah geus baduit murid nu teu ikhlas ya Allah ya Rabbi mun carita hayang deukeut ka Allah ya carita haju meuli ban setip matanyakeun ka Kibu Doli teh mah lain di urusan tamah hitungan panggung sabeting 3 alhamdulillah ganti mobil tuh kan lainnya nabe sia sarua tema contoh doang Gusti Allah Allah teh kumaha kurang orang kuari kudu rada dibersihan nulis kolot mah deka Allah asal ti Allah hirup ku Allah bakal balik ke Allah bakal ditanya mikiran gos gitu bagi kadang-kadang mah koleng kumang ke di hareupeun Allah Masya Allah
ieu mah lain penjadi kiai aya nu maot duit sholawat na 5 juta kita dibagikan ngan 2 juta dibagikan 3 juta deui Masya Allah kamana kiai ge korupsi keneh bae tapi lain di urang di Lampung KTP-na orang dia urang cicing di imah di lembur hayam lulumpatan ditinggali kurang ieu mah hayam teh hayam liar di urang mah teu karti tapi di Garut mah baheula zaman kitu tahun 81 82 cicingna di Gunung Godog Sunan Rohmat eta kan loba hayam-hayam gunung tuh eta di Lampung eta jelas leuweung geledegan teman lain hayam eta mau monyet bete kudu ka ditu di dieu aya keur cicing di imah nah aya ayam katingali kurang hayam teh liar tewak ye bener ieu mah asana ayam teh hayam liar ye geus kurang dia ya geus lamun bener-bener eueuh tanda kepemilikan batur urang bisa tapi barang ditingali aya kekeweran baheula makan di kekeweran kan di kekeweran jangjangna atawa osok di tong jangjangna trek eta berarti kepemilikan batu ulah sok di aku urang menang kotok menang hayam kadilena liar haju aya kekeweran ulah di aku ieu lain Pak digunting kekewerna pagawean si eta mah kitu buat baheula atuh datang ka kuari jadi mah can robah-robah tah eta kekewerna aturan mah tanda nu batur ulah digunting mah digunting batur haji aya kotok kula kan gadinya bejana cenah cak budak di ieu di naon di tewak kotok mana tuh eta teh nu rada beureum-beureum teh tah coba ieu tah nu kula mah di kekeweran atuh coba teh jangjangna ja eueuh lain meureun nya okos mah okos eta tapi kekewerna eueuh nya jugaan kumaha ai asalna mah percis dasarna eta ngan nu kula mah di kekeweran batu sugan sia mah meureun aya akur meureun kekewerna ja mah eueuh geus bae bodoh tulah ja eueuh ai asalna mah ja eta cek kan ieu mah lamun bener-bener anu ente bawa tapi lamun lain ulah gitu be jatuh ai okos mah okos eta kan eueuh kekeweran makana ai eueuh kekeweran lain kan lain geus aman nya seuri bae di dunia sia seuri di akhirat sia awas ya hudang ti kuburan tah kotok datang kongkorongo naon sia teh anu dipaling ku sia teh anu kekewerna digunting digunting ku sia bisa ditukar itu teu bisa datang ka dieu timbang aing rek milu bae kadi itu sia kabet teu bisa aing rek milu di hulu sia milu di hulu bari kikituan kongkorongo mah haji pan eta di hulu aya kotok nyaho ya jasa yuk kotok cenah di akhirat mau kotok yang ngomong engke sanggeus dihisab aing ngomong kotok jadi itu geus teu bisa disieu-sieu pikir ku urang mun urang maling ayam maling domba maling mundi sapi kontainer aduh maling kontainer dipanggul kan ku urang kan nu bogana teu kudu hese neangan aja ieu kontainer aing ayo ya Allah Masya Allah hati-hati orang mumpung kuari orang diberi kesempatan hirup sehat
dosa-dosa orang nu geus kaliwat, urusan harta-harta batur geura selesaikeun. Hasibu qabla an tuhasib. Zaid bisa ngamilikan hayam buronan, manuk buronan, jeung hewan-hewan nu lain. Nomor kahiji bidobi biadi dicekal makeleun tanpa aya tanda kepemilikan batur jadi urang. Nomor kedua bijarhin muzaffafin kudu patuan anu ngagerak-gerak kana ngamati ke jadi urang manah manuk, urang nembak manuk, ngejepret pokona dengan jarhin muzaffaf jadi nyeli. Mun tanda-tanda kepemilikan batur ya mah bismanin jeung ku dilumpuhan urang kaleuweung ajubang di manuk benang ku urang dilumpuhan ku urang ieu na sukuna mun hayam gitu kene kan di naon gitu ngaranna make peso dicodet teu bisa lumpat lumpuh geus jadi kepemilikan urang tetep mun eueuh tanda-tanda kepemilikan batur. Kasrijanahin jeung dihancurkeun jangjangna urang mah dipotong tungtungna kabeh ulah bisa kabur eta jadi milik urang mun eueuh tanda-tanda kepemilikan batur. Urang kaleuweung ngaju ngajepret manuk benang si manuk urang dicokot manuk teh sageus dicokot aya tanda kepemilikan batur kayaning pamatukna dibedakeun jangjangna dipulas dipoles atawa sukuna atawa kadang dadana jadi mah manuk piaraan kajen teuing ku urang dilumpuhan kajen ku urang jangjangna dipotong tetep bae teu jadi milik urang sebab aya tanda kepemilikan batur. Banjir merabah di Bogor datang Karangkas lauk Ambalaya kabur termasuk sapeda pan sapeda mau nyawaan tak aya cenah bejana nu menang sapeda no ieu mah sapeda mun boga ye tu sapeda mah meureun aya nu boga teu bisa cekna ieu mah sapeda geus bete mah ieu mah meunang bae pokona mah dikali barang saat teh aya sapeda bahkan aya motor eta mah teu bisa jadi kepemilikan sebab sapeda mah pasti nang meuli di dituna. Motor kitu kene ieu mah lauk jumbo gede sombong gede kieu yo ta eta lauk teh ya lamun memang aya tanda kepemilikan batur atuh teu bisa ku urang jadi milik urang mun urang nyaho aya tanda kepemilikan batur kecuali lah meureun mah banjir ieu pauli marido saboh dalil sosorangan tapi lamun urang nyaho ieu kepemilikan batur asana batur ieu waduh ulah jauh-jauh lah helanan banjir di lembur urang kemudian loba lele Ambalaya sedengkeun ieu mah lele teh lele jumbo janu boga empang maki Zaid nu boga empang mah asana ieu mah jumbo Ki Zaid nyaho urang jumbo ieu mah asana jumbo Ki Zaid nu boga empang ieu ti Ki Zaid
kurang dialaan menang sabakul dibawa ka Imam Zaid Pak Zaid ieu mah beureunan elele Pak Zaid padahal ya ieu mah empang aing kebanjiran hadena geus ya geus teu ka empang alhamdulillah rabbil alamin nuhun nya beres ganjaran henteu ganjaran Masya Allah sih diberi ganjaran tak kumaha sih deh menang sabakul dibawa Assalamualaikum iya pasti nama nu Pak Zaidnya dia nu boga empang jumbo ibati Pak Zaid bener bener iya mah iya sih menang di ditu alhamdulillah kukula di alaan ya kamu kan jentah alhamdulillah kek gara duit kurang tah 500.000 1 juta no mudah-mudahan mah isuk banjir deh di urang gajirnya oge bawa eta lele Pak Zaid tetep anggap lu kotok dianggap ieu mah titimuan. Nah, lamun aya tanda-tanda kepemilikan batur taruhlah jumbo mah nu rada murah. Tapi lamun di Ciamis bahkan gurame. Untuk di Jawa Barat kan paling terkenal gurame Ciamis. Eta gurame na teh tilok bauleta, tilok wahanyir, nu mantak hebat, gurih. Coba orang gurame urang. Bau manehanana. Siang ngerti kan bau manehanana. Bau manehanana tah. Saya orang geus jaritakeun bau manehanana. Bau dirina. Pan sia teh dirina atuh kos gitu. Nah, iya jelas tasiade jelas. Wa biwuku'ihi fi syabakatin nasabaha ngajaring manuk baheula atawa racik baheula mah atawa lapun ari geut kene teh zaman baheula budak bari teh nyahoeun manuk teh diracik manuk teh dilapun Masya Allah teh zaman-zaman baheula eta ngaranna jaring-jaring manuk atawa jaring gede dihandap sama ditangkal pandan nah aja mah kokotokan bangsa manuk sarupaning kos kararitu nah iya ngajaring manuk baik jaring gede atawa racik atawa lapun asup kadinya jadi milik berarti liar mah pasti nama kajian kumata jadi milikku asup nakana jaring nu ngahaja dijieun jaring najeng di pasar wabil jaihi lama bikin la yuflitu minhu urang ngahaja di daerah pegunungan mah aya gunung ieu gunung antara gunung jeung gunung dijieun ku urang jalan anu sempit paranti ngahaja moro jadi kurang digiring ti ditu teh digiring kurang geus nyieun ieu jalan sempit antara gunung jeung gunung di dieuna ku urang make alat jaring atau dipager jadi tuh kurang digiringkeun tah eta uncal nu ngaran hewan-hewan leuweung eta pan digiringkeun maka dinya tak ketika asup ka dinya teu bisa balik deui ongkos sosog mun leunauh mah sosog teh geus asup ka jero tah atau bubu nya kan hayang balik deui hese lantaran aya anak bubu aya anak sosog balik asal geus ngejebrus ka dinya itu bisa balik deui kos kiai asup ka Golkar weh ora bisa comeback maning lah ngegejebur mengkonon itu kena bubu teh kiai lamun geus ka Golkar kena bubu Golkar
lamun geus ka PDI geus kena sosok PDI berat eta kos gitu henteu salah mangga bae asal bisa karena Allah. Urang jadi kiai di Golkar mun eueuh kiaian parah da Golkar sok asup ngan lillahi ta'ala Allahu akbar kabira asing bisa bae karena Allah na ulah disalah-salahkeun deui sebab di partai mun eueuh kiaian kumaha sebab di PDI di PKB mun eueuh kiaian kumaha sok geura asup ka dinya na sosong ngaran geus balik deui ora bisa aduh jeung hook bae meureun deui aya karasana mun malan kitu ngan ke sasadana nu beda sasadana nu beda manuk bincarung lepas lamun teu diurus euy sasadana urang bisa ngadengekeun berbagai-bagai manuk bincarung tuit-tuit tua-tua tutu tahu macam-macam bincarung eta teu boga bapaknya namanya honyo bin bae nah kuari kurang alah asupkeun kana kurung sapoe dua poe mah bisa ngomong tilu poe kakarak titit beda bahasa teu lepas kiai ge sarua anu lepas teu di partai teu di organisasi iya mah tugas aing mah ngaji ngelempeng-lempeng nu bengkok geus pokona sabodo sia daek ngadengkeun los teu daek asal aing lepas tanggung jawab di hadapan Allah mah titik lepas ngaranna tapi coba ge urang di NU bicarana kedeung-kedeung ke NU kedeung teu salah henteu asal bisa nya bener-bener ya NU mah wadah Nahdlatul Ulama coba ge urang di Partai Muhammadiyah coba eta keur di non organisasi di HTI bisa demi eta bae mun teu bisa salah jeung kudu bisa karena Allah eta mah di organisasi mah rada deres lah sebab eta mah mambu-mambu agama lah anas titik malah mambu agama nih lah iya ora numpang urip temen ge tapi lamun di partai di Golkar di PDI enggeus dia mah enggeus ya ngagejebur kasosong balik dia tuh bisa ayo bicara agama di PDI ayo bicara agama di Golkar ayo maksudnya sanajan agama pasti kadinya terlepas iya asup kana jaring asup kana jalan sempit nu bisa balik deui jadi milik teh geus aduh di urang loba gunung teh kulon gunung karang gunung santet terus tangkuban perahu terus kadi gunung di Garut berbagai tapi terlalu luhur di urang teh gunung di NTB paling luhur adalah di India gunung tersebut anak-anak gunung loba antara gunung jeung gunung tapi orang mau ningali gunung di Arab di Mesir gunung batu malu orang di Swiss terus ke Mesir eta gunung eueuh jelema deh urang daerah dia mah 1 meter ge 1 meter jadi masalah 2 meter jadi masalah tuh kaditu los ke Mesir aplak-aplakan kene urang bebeja ka raja yang kula mandek milu we dia sadaek nasihat asal hirup we si di dinya pau guru batu-batu kukula deg diturunkeun nu hiji di sok sah nyen saung proses dinya sadaekna jang balanja eueuh cai eueuh dahareun eueuh geus biceun nyawa di dinya diridokeun kukula embung nya
iya tanda-tanda kepemilikannya. Walau aku asaidu fi milkihi, lamun tun nibasaidun gitu. Walau aku asaidun fi milkihi sara makduran alaih bitawajulin wa ghairi lam yamliku. Carita anu kaharti bae di urang, ja urang mangabubur henteu nu kaharti bae nu mah. Urang boga piaraan japati, biarakan urang japati, masya Allah hebat. Dan japati teh japati piaraan biasa, japati piaraan tapi diurus. Aya japati jang paranti melet batur, macem-macem japati. Tah kuari urang boga piaraan japati loba ya 100 urang, tapi kan ka itu japati urang teh ka itu bu. Kayak maca tasbih mah tilok di itu. Japati mah ka itu duniawi ngaran. Japati mah dihitungan giliran baca subhanallah be itu mun kurang ditanya sih kunaon teu moal tasbih baca subhanallah ya ka Allah mah dihitung-hitung bebas bae ikhlas ka Allah tungtungna teu maca ieu budak kita ieu tah kebeneran barang kurang ditingali sore-sore aya manuk japati nambahan hiji atau dua. Nah eta japati lain liar kan berarti batin batur kajian kumaha ge kapelet kun urang. Nah ieu mah nu babari bae walau aku asaidun mun teh terjadi japati asup pimilkihi kapemilikan japati urang atuh asara makduron aleh atuh bisa ditewak bisa dicekel lu mantak asup ka urang kena leget atau kena pelet. Ari ieu mah meureun hewan leuweung bitawahulin mah jeblog manuk mantas dileuweung kebeneran dileuweungna ieu tarik ku manuk urang datanglah aja jeblog di daerah urangna jeblog. Misalna paranti marabanana taneuh sebab jeblog teu bisa hiber deui aya di non gitu ngaranna lingkungan manuk pemilik milik urang di kandang urang lain di kandang di luarna teh tetep bae lain nu urang teu jadi milik urang. Jika cerita manuk bebek sarua bae bebek kurang boga 100 ka hitungan ku urang teh aya bebek anu sejen. Nah ieu bebek waduh datang-datang gede bae bebek anak-anakna dia biasa leutik kali mah juga gede bae di aku we anak urang anak bebek urang aya batur ba mang aya bebek kula kadinya ieu aya ge janu aing tah ieu nu aing ieu mah anak bebek ieu kira anak-anakna ulah loba omong pokona mah teu nyaho deui megarna. Coba deres bebek anak bebek di aku rada wajak apa dia mah aya sapi jeung kuda itu kan beda. Nah aku hari anak kuda milu ka sapi tetep bae kudu di aku bae ieu kuda kudu anak sapi bae datang ke sidangan coba eta cak nu boga kuda teh ieu mah anak kuda teu bisa cak nu boga sapi sebab nuturkeun sapi kula berarti anak sapi kula. Masa si sapi anakan kuda teu bisa masa eta tetep beda aku coba pikir wakai aing geus mikir teu bisa. Masya Allah ayeuna kan diajukeun sidang sageusna sidang tah iya hakimna ieu meuneu nyaritakeun hakim kudu boga sapi teh ya terus ditoel jalan dapur Pak
Hakim, ya ini maaf ya, emang kenapa? Ini saya padu dengan kuda. Terus yang punya kuda, ini anak kuda di aku, anak kuda dia. Ya wajar, nggak mau bisa begitu. Masalahnya ini anak kuda ngikutin sapi saya. Ya udah aku kan aja, nggak bisa begitu, jangan. Nggak usah begitu. Oh ya tenang. Masa tenang itu mah gampang gitu ya. Sidang terjadi. Ada apa ini permasalahan? Ini kan kuda saya. Terus ini anak kuda saya. Terus kenapa? Nah, kenapa dia aku jadi anak sapi dia? Oh, Cak Hakim sekarang gini aja. Anak kuda ikutnya ke kuda apa ke sapi? Ikutnya mah tuh tetap ke sapi, tapi kan anak kuda saya nggak bisa. Udah mana-mana yang diikutin berarti itu emaknya. Pak, di Palu punya tok tok tok. Isi aing apa Hakim boloon. Anak kuda jadi anak sapi. Tinggal buka kuda mek gitu kan. Ini baru negara hukum. Bagaimana ikutnya orang mah? Yang aing jangan buka kuda heran aing. Sidang lah, ganti hakim saja. Ganti hakim saja. Nah, pengajuan persidangan tentang anak kuda dan anak sapi. Ya. Cek hakim atau anak kuda mah pasti kuda mah atau anak-anak kuda. Kuda sapi. Bukan begitu ikutnya ini. Ikut kemana? Ikut ke sapi. Tapi kan anak kuda. Oh ya beres. Tenang. Udah. Jadilah persidangan kedua tentang pengajuan yang punya kuda bahwa anaknya diaku anak kuda salah. Tetap anak kuda ini adalah anak sapi. Dalilnya Pak, ikutnya dia ke sapi. Setiap yang ikut ke sapi berarti anak sapi. Palu deh, tok tok tok. Yang ngaing jangan buka kuda. Heran nengok. Sapi anakan kuda. Di mana orang? Yang nanya masa si sapi beranak kuda sih? Ya nggak menutup kemungkinan, namanya juga hewan. Udah kalau ada putus begitu. Jangan buka kuda. 3 kali aing. 3 kali. Sidang ke 3 kali. Masya Allah, bareng sidang ke 3 kali tentang anak kuda diaku adalah anak sapi. Bukan 3 kali. Itu saya tidak bisa memutuskan. Cakap kemudian. Kunaon emang tuh bisa memutuskan? Kuraker head. Hakim cak anjek nu sapi teh. Masa si lalaki head? Eta kahartikeun Gusia. Masa sapi bukan anak kuda? Ya tahu ti ditu sapi anakan kuda. Mantak aing teu bisa ngahukuman aing head. Ya Allah, eta baheula bege baheula. 3 hakim baheula eta zaman hakim Surai. 3 hakim nu 2 neraka jahanam. Hiji komo di tahun 2020 di kepresidenan yang mulia. Presiden kita terpilih, hakimna imam hakimna wallahu alam bimuradi. Lamun kuari aya hakim memutuskan sesuai jeung aturan-aturanana, lain hakim tau malaikat ku hese-hesena. Ternyata horenganan kuda anu ngalahirkeun kuda eta malaikat Jibril, mencoba hayang nyaho kebenaran tentang hakim-hakim baheula. Ngarupa kuda, ngarupa anak kuda Mikail. Seperti itulah, Masya Allah karim. Ulah-ulah hakim pugu kiai ge asal geus asup ka Golkar geus lain deui ngahukumanana.
lamanya nanga hukuman kredit teh haram hiji barang dua harga anu berbeda lamun kesmas 10 juta lamun kredit 20 juta kecuali cash dan kredit teh akurat tawa tengayakeun cash kredit bae halal ieu mah hiji barang dua harga berbeda antara cash jeung kredit baheula mah galak haram sia goblok itu teriba ulah sukuari ka Golkar nanyakeun deui haram lah barangkali geus disogok deui ku Golkar jeung ku pamarentah ditanya ki haram halal kadang haram kadang halal ya kiai goblok bisa konstitusi hukum kiai ya bisa baik ya sapi gak bisa anakan kuda itu bareres kiai es mau diteruskan lah gue lo pakai Golkar masalahnya aduh lain salah Golkar lain salah PDI salahnya nana apa itu godaon laju goyang-goyang gitu kerawang goyangnya jadi milik gimana di dina bitawahulin jeblog wa gairihi jeung lian-liana bisa balik deui ka pelet dan lain sebagainya ngahiji jeung kepemilikan urang atau tetep lam yamliku fil asahi itu jadi milik masyaallah loba kejadian anu terjadi besi pernah seperti itu maka tobatanlah urang ya wa mata malak wallahu a'lam. Alhamdulillahirabbil alamin. Mugi-mugi ilmuna manfaatkeun sadayana tina pangajian ayeuna. Tos sakitu bete abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.